Bapak rek pepatah ka Dede. Kudu turutan bapak mah dina puasa tamat wae. Tamat wae si bapak mah. Kudu turutan kolot teh. Harga diri kolot teh kudu bisa nanjarkeun harga diri kolot. Dede wayahna kudu tamat pika sore. Lamun tamat sehingga sore aya hadiah di bapak. Bener? Hadiahna naon yang budak? Duit atuh. Wah. Apa duit Dede nya? Kade puasa Siap. Siap gitu. Siap. Gitu atuh nih Semangat. siap. Semangatnya. Badannya. Yuk. Ada papa ulah godin. Oh atuh jang piraku aku Era jang. ku budak. Moha Era ku budak godin. Moha. Ayo poy Dangan heula duit. Keur hadiah dedenya doakeun bapaknya. Yuk. Nah bener gitu eta sok tamat. Saha? Oh didinya eta ka tadi ka budak mematahkan. Wah. Atuh amating we atuh ulah supaya semangat budak. Ya teh heueuh tamat aing mah. Apa atuh dah atuh ayeuna urang teu puasa piraku budak teu puasa. Aduh. Lain euy dah pikir-pikir lapar aing tuh kebetulan teu maneh bawa Indomie tuh jeung kerupuk. Ya teh mah naon we dina kantong. Imah mana ngara ieu poy Ayo atuh. ngara ieu ngara Geus aman. sarua orangnya. Ayo. Asik. Oh, mantap poy geus diisun. Udah aya. Ieu aman lah. Ayo beneran euy. Nanti urut subuh, lain urut subuh tinggali. Naon eta mah geus basi mah. Itu timah tuh. Oh, timah. Timah subuh. Dah urang tadi nya cucu. Anjir aman dia gedak aman. Oh tiap aya ban. Minang ka dia. Sok kae kok mie sakarung kan Aman. aman. Aduh, anjir rapat euy. Le pangangan ke si bapak. Teangan. Nya. Aladim si bapak teh teu puasa. Nih. Bapak teh puasa? Aduh ampura, lain puasa ya mah. Iya, tong loba omongnya, loba omong ka si mama. Dewe hadiah. Ya, aing mah ampun. Jadi kapangi ya. Ini kapan ngijik si Pak? Ya, tunggu bayar si mama. Ya, Kapangi sih ku budak. sok didinya aman dengan di tempat. Aduh, aing Aing eta duit keluar bayar eta aduh keur bayar cai bong anak tadi bulanan dibikeun. Aduh, cocok berbeda aing urang. Aduh,